Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun napangkeun nami abdi Zahra Nisa Anwar. Sahubungan sareng ayeuna wabah Covid-19, pamarentah ngahimbau ka warga-warga Indonesia pikeun ngajaga kasehatan tur ngahindar ti tempat-tempat anu sakirana jadi tempat penyebaran Covid-19 ku cara ngalakukeun pencegahan awal sapertos nganggo masker sareng ngawasuh panangan saatos sumping ka tempat-tempat anu rame sapertos pasar. Arorang oge teu kenging nyepeng benda-benda anu sok dicepeng ku seueur jalmi. Wasuh panangan ku cai jeung sabun saatos nyepeng benda-benda eta. Mung sakitu nu tiasa kahaturkeun mugia arorang dijauhkeun ti penyebaran virus Covid-19 atawa panyakit nu sanes. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.